Mungkin kesepuannya tadi. Mohon. Sok ngopi. Oh. Mohon Kita pengintan tilas sampean kesepuhan anu dia ketempatan anu diterapkan di dia pengintan. Oh, dampak sampeannya. Anu paling kiri serang panangan Bapak. Oh, iya sami panangan. Panangan. Jadi melangkah di dia teh pengintan seperti itu. Anu kuning aku api dia. Yos nyobian. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Iqomah barokah fadilah wal hikmah dikaruhun sadaya mugi ngalancarkeun kana segala ibadah urang. Amin. Ieu nya kieu tah. Kieu tah. Nah, ieu nya. Dan tadi dia ge sami nya. Sapertos anu aya di Astana Gede Kawali. Aya patilasan tapak panangan sareng sampeana di karuhun urang di karuhun Sundanya. Nu sumping ka dieu sakumaha pitunjuk ti kasepuhan heubeul isuk langkung sae tah ngalebetanna ieu panangan sareng pean ye. Pean palih kiwa pananganna anu palih katuhu kitu nya. Ieu teh tangtos aya silokana oge. Kedah dibuka oge silokana teh naon pean anu kiwa naon panangan nu katuhu painten kitu nya. Nah, mugi ya amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu nya. Teras kapal mana urang, Pak? Iya. Pak, ada dekat. Nah,